urang ayeuna teropongan Nabi Musa alaihissalam bukti nyata di sekeliling urang sadaya loba umat kangjeng Nabi Muhammad anu teu mampu ngalaksanakeun salat lima waktu. Nah, sudah berat salat. Ila alam hasiin bade ka salat waktu teu berat salat terkecuali ka jamaah anu musuh. Anu teu musuh mah berat salat berat teh. Dina negara kana diuk dina di kanan teh wah darak tekan siga anu sakit lah yang cengkat rek salat teh berat salat. Jadi jaminannya ke surga. Istilah salat teh kan tadi abdi dijadikeun ku Allah teh. Ayo sababiah mun kamu nang telat tina 50 jadi 5 waktu. Walaha ajrul muhamsin tetap sana Israfil berarti roh dan jasad pilih kayak garuhan paham bahwa dia siro dan kalau Rasul teh roh nahu buat jasad ternyata Rasul Israfil berarti roh beserta jasad yang nota yang ingat sadar selain impian selain mimpi lagi dari zaman kadang-kadang Yahudi kayak bakal aya hiji pilihan masing-masing dan cukup dan berhayu ke sholat dan hayu bersolat dan hayu ke pengajian dan hayu ke ziarah ke makam Rasulullah. Ayat bukan perasaan nggak bayangkan perjalanan nggak bayangkan ke melaksanakan sholat. Kalau di Rasulullah SAW jelas disebutkan dijelaskan Allah Subhanahu Wa Taala kalau ayat jari di Masjidil Haram di Masjidil Aqsa. Pengulisan kami Rasulullah di kami Rasulullah sama wati kalangit kami rampirang langit paro'aha mangkaparo amal kami makan di Nabi ada maka Nabi Adam alaihissalam pilula di langit pertama. Jadi kami Rasul dan pertama pernah saat Nabi Ibrahim alaihi salam. Warat tepat kami Nabi bisa dilihat di langit kedua Isa nama yang saat Nabi Isa ibnu Maryam wa ibnu Khalatihi jeung putra wargi Isa jeung Yahya. Jadi di langit kahiji kami Rasul pernah saat Nabi Adam alaihissalam. Di langit kedua kami Rasul pernah saat Isa ibnu Maryam saat Yahya alaihissalam. Warna bisa-bisa telah dinamakan penuka biru kami Rasul Yusuf tepat asal Nabi Yusuf alaihi salam. Di surat yang zamaniyah anu kauntal anu terkenal anu istilahnya pada umumnya bahwa kami Nabi Yusuf alaihi salam teh rupanya anu gatot luar biasa. Sareng kali Nabi teh dilahirkan penuka biru. Wabi Rabiati di Nabi Muhammad Idris alaihissalam. Kanjeng Rasul pernah sareng Nabi Idris alaihissalam alladzi rofa Allah anu eta Nabi Idris teh diangkat ku Allah Subhanahu wa taala maka kana tempat Nabi Idris teh wa kana jadi Nabi alaihissalam teh salah saliwas nabi atau Nabi Rasul anu diangkat Allah ka surga Allah tanpa aya istilahna can yang disebut mau berikutnya bagi dari riwayat Nabi Sallallahu salah satu nabi anu getol ngeterasna getol itu namanya itu sebagai Idris alaihissalam. Saya Nabi Idris alaihissalam mulai mengangkat nama dicatat Nabi Idris ke surga Allah dicatat makanan kalian tempat anu istimewa dicatat pas neraka inspirasi ke surga Nabi Idris alaihissalam. Jadi riwayat kami tahukan tidak kita berdoa pas Nabi Ayub Nabi Idris alaihissalam berangkat ke surga keluar di surga teh barang keluar di Nabi surga Nabi Idris alaihissalam malaikat tinggal senang sabulah senang di jero surga sehingga Nabi Idris alaihissalam ini kanjeng barang Nabi Idris alaihissalam jelema anu sabar ka surga mungkin kalau di surga teh maka kalian dan Nabi Idris
Wa bisa disati dinalai kabina Musa tepang saat Nabi Musa alaihissalam alati kalamun para tasmiros karena Nabi Musa alaihi Musa Allah wa nazaru jeung nazar Musa Allah. Wa bisa dinalai dinaranin anu katujuh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tepang saat Ibrahim alaihissalam. Allah diza'a anu datang Ibrahim Rabbahu kapangan Nabi bisalamatil qalbi wa tawiyah kalau hati bersih Nabi Ibrahim menghadap Allah Subhanahu wa taala. Wa habinahu sehingga ngaraksa ngajaga Allah kana Ibrahim minari Namrud tina seunna Nabi tina seunna Namrud laknatullah dina waktos Nabi Ibrahim alaihissalam dibakar di dulu kurengan Namrud beserta balatna. Dulu kan Nabi Ibrahim teh. Ya kan ayat Al-Qur'an nama ya narukuni barda wa salaman ala Ibrahim. Seuneu kaula surah Allah Subhanahu wa taala. Di seuneu kaula barda wa salaman tiis aja selamat pun gitu Ibrahim alaihi salam. Entar pas diduruk teh Ibrahim pas beres dari duruk kabulusan dari Ibrahim begitu ngadengdeng pada masuk Namrud beserta balatna. Ayat jami di dulu kakak katirisan, jadi kurangnya geng-geng gitu ya. Dan Allah Subhanahu Wa Taala kaum urang di mana baik, wayang kumaha baik, salah di kurang kayak di rahmat Allah terus dia gitu. Jika surgakeun kan baik, ayat di rahmat tapi karena ada baik bukan di ayat di rahmat musik, dan makal panas neraka ari menang rahmat Allah mah. Mal kena salamun ayat contoh malaikat dan kalian dan malaikat di riwayat panas cici dina neraka jelas Nabi Ibrahim alaihissalam sekalipun didulu kerajaan Namrud tapi ayat dina rahmat Allah jelas temetak untung temetak panas justru Nabi Ibrahim katirisan kadinginan kulantaran didulu penanam alaihissalam keur mengingatkeun karena kudroh iroda Allah Subhanahu wa taala. Jadi lagi ketujuh pernah saran Nabi Ibrahim alaihissalam. Sumarupnya ila sidratil muntaha terus kali Rasul teh diangkat tapi langit katujuh teh Allah Subhanahu wa taala sidratil muntaha ka sidratil muntaha ta sidratil muntaha maka kan Nabi teh disangan ku Jibril langit hiji dua kali kenapa sang Jibril dina hijriat dina kitab Isra Mi'raj mah ka hiji ku malaikat Jibril barotosan ieu teh Adam kadua di wartosan ieu teh Isa ka Ibrahim alaihissalam. Pada Sidratul Muntaha kanjeng Rasul tulisan ku malaikat Jibril alaihi salam ilaan sami sami pal aklami bi umul makdiyah. Saya kanjeng Rasul nguping ningal itu kana geretan kolam anu keur masti kapastian makhluk maya dalam dunia. Artinya merahkeun geretan kolam kana kepastian kodok-kodana makhluk anu dalam dunia. Jadi ila maqamil mukafati ar-qawla bihi wa adna. Kanjeng Rasul dihadapkan Allah Subhanahu wa taala karena tempat mukafah di muraqabah sehingga Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai wa ma tala huzul anwar zalaliyah mengkahalangan ku cahaya kagungan Allah Subhanahu wa taala. Wa arahu bi aini ra'sihi min khabatil rubiyyah. Kanjeng Rasul dibari kalawan soca mulai dina mastaka Kanjeng Rasul min khabatil rubiyyati kana hadirat rubiyyah ma'aroh anu teu pernah katinggal ku salati kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa basatalahu bisal idlali fi jalal dzatiyah. Terus jebak ngabeureun ke kanjeng Rasul kawan ayeuna keagungan secara dzatiyah wa parodo alaihi terus kanjeng Rasul meunang kapaduan wa ala ummatihi ijin kaum kanjeng Rasul qamsina salatan 50 salat. Subhanallah terus ayeuna diundur nya diberi kemurahan deui sahabul fadli kaum karunia Allah parudak ila hamsin jadi 5 namun dina riwayat kayak dina bulan Rajab sampai baca mah itu 50 balik turun datang ka Nabi Musa cek Musa maafkan Muhammad 50 mah wedi kanjeng Rasul teh sabar aja Muhammad 45 balik deui ka Allah jadi 40 30 25 25 jadi maafkan cek datang terakhir kali Nabi sabari Muhammad Nabi Musa alaihissalam Nabi Muhammad 5 kali sholat cek Nabi Musa alaihissalam wah kuateun Muhammad 5 lagi bari kaula geus nyobaan jeung orang Bani Israil anu jarang ibadah berde tanagana teu kuateun jeung sapoe 5 kali ternyata
tafsilan deh dieuna pamitan bahasa urang ayeuna teropongan Nabi Musa alaihissalam. Bukti nyata di sekeliling urang sadaya loba umat Kangjeng Nabi Muhammad anu teu mampu ngalaksanakeun salat lima waktu. Nah, sudah berat salat. Ila alam hasiin bade ka salat waktu. Teu berat salat terkecuali ka jamaah nu musuh. Kalau teu musuh mah berat salat kalau berat teh. Dina negara kana diuk dina di kanan teh wah negara tekan siga anu sakit lah yang cengkat rek salat teh berat salat. Jadi jaminannya ke surga. Istilah salat teh ya kan tadi abdi dijadikeun ku Allah teh. Ayo sababiah mun kamu nang telat dina 50 jadi 5 waktu. Walaha ajrul muhamsin tetap sanajan 5 kali dilaksanakeun ganjaran 50 kali salat. Kama saum bi azali wa qada ieu geus tertera dina azalina qala Allah Subhanahu wa taala. Sumada terus kembali di Kangjeng Rasul pilailati dina wengi anta kene pasodaqahu sidiku maka ngabenerkeun kana Isra Mi'raj Kangjeng Nabi teh asiliku nyatana Abu Bakar Siddiq. Jadi dirinya tah Abu Bakar teh Abu teh bapak Bakar teh perawan aslidik itu benar. Jadi bapak numpang heulana ngabenerkeun karena Isra Mi'raj Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi baturna teh ngabenerkeun aku Kangjeng Rasul kubayal fajri memeh subuh angkat Isra Mi'raj geus subuh aya di masjid. Saya jalur untuk percaya karena orang kafir Quraisy teh benci ka Kangjeng Rasul. Wah orang kafir kaya pas nyaritakeun Kangjeng Rasul ka urang Isra Mi'raj beuki benci we. Wah teu percaya cenah ka Muhammad. Urang buktikeun riwayatna Nabi Muhammad cenah ngadeg di masjid teh. Angkat Muhammad cenah sampean mah nu katu akad ka Kangjeng Rasul teh. Angkat langsung nu kenca angkat deui. Cek Kangjeng Nabi teh rek disangkat kumaha duana balik-balik mampu. Cek orang kafir itu kan mana ngangkat suku dua ge teu mampu. Kok ngaku ka luhur cek orang kafir. Ya, cek orang kafir teu percaya aya di Isra Mi'raj Kangjeng Rasul. Manggini Kangjeng Rasul cek paribasan teu bisa ngapung-ngapung acan gitu nya. Ngadengeun sampean hiji teu bisa nuduhan nama ilahir salah sayos sayyakeun. Abu Bakar cek Abu Bakar kula numpang heula bener dan yakin bahwa Kangjeng Rasul dina sabab lantaran mulai Isra Mi'raj teh lain kahoyong Kangjeng Rasulullah sallallahu tapi parenta ti Gusti Allah subhanallah di asra panjenengan salat Isra Maha Suci Allah asra anu geus ngaberjalankeun lain salam kan anu ge mah subhanallah di Maha Suci Allah adi salam anu geus berjalan Kangjeng Rasul ti kayak Kangjeng Nabi ieu mah asra diberjalankeun ku Gusti. Contoh pangantenan urang boga jam tangan jam dinding. Kan lamun kahayang jam hayang saja teh pasti 60 menit. Mun kahayang jam tertila. Tapi lamun kahayang urang nu boga putar teh. Sanajan ayeuna jam 8 hanya jam 8 isuk bae jadi ayeuna kene. Teu benerna sabab lantaran eta jam diputerkeun ku boga sami Isra Mi'raj Kangjeng Nabi. Lain kahayang Kangjeng Nabi, tapi parentah ti Allah mata cek Allah naon atuh hese ka Allah sok sanajan 5 menit Isra Mi'raj bisa jadi naon sabab ida arada sayyi'at ayaqula lahukum fayakun kaajaiban teh dina zat qudrat iradana Allah Subhanahu wa taala anu kaajaibana dugi ka Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu wa kullu diakin wa riyah kabeh jelema boga akal teu percaya ku kaayaan Kangjeng Nabi Isra Mi'raj wa kullu yakin wa kadabat Quraisy sehingga keun ngabohongkeun ka Kangjeng Nabi kafir Quraisy war ada sehingga keun murtad kabeh tah orang kafir Quraisy dina hartos tak percaya ka Kangjeng Nabi Muhammad SAW keur mah tim awal ngakukeun Nabi teu percayaeun di tema ku Isra Mi'raj begitu percaya gitu ya keur mah ti kamarina ge pas lahirna cahaya ti kamari ningakeun pas aya di Yusa sekian harus berjalan geus capek geus anu padaygakeun di Isra Mi'rajna begitu kahatir ku akal jelema gitu nya sehingga kan man adallahu syaitanu wa abah ternyata orang kafir tetapi sebenarnya disasarkeun ku setan laknatullah wa kalau dilanjutkeun ku setan bae pamitenan tina perjalanan Isra Mi'raj Kangjeng Nabi Muhammad SAW ku ngalampungan maulid Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi sirah ruwiyah teh dicarioskeun teu khusus Isra Mi'raj sungkul. Urang hayang apal perjalanan Kangjeng Rasul ulah kudu percaya kana Isra Mi'raj kudu percaya kana maulid ge naon sabab moal aya Isra Mi'raj lamun taya lahir Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam taya runtuyan anu istilahna jelas
runtuh ya kan kedah harti urang sadaya bahwa perjalanan Isra Mi'raj Kanjeng Rasul teh di awal lahirna heula kudu apa lahirna ayeuna transposisi geus ayeuna urang kalina kumaha terus hinggakeun dugi kana Isra Mi'raj Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kalamun kamari saya dicarikeun sifat-sifat Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ieu teh sadaya keuniatan kana keyakinan keimanan urang sadaya ka Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam urang lamun ka golongan jami anu murtad anu teu percaya ka Kanjeng Rasul jeung teu percaya maulid Kanjeng Rasul jeung teu percaya ka Isra Mi'raj Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan barokah sasi maulud anu parantos berakhir parantos menjelang sini maulud mudah-mudahan insyaallah sareng pertemuan pada tadi urang kaos satiril mudah-mudahan jadi sabab urang saya tambah giat keyakinan urang tambah giat keimanan urang kajian urang sadaya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sareng terkesa kaiman ayeuna sae rahmat sapat mantenan sareng rahmat Allah Subhanahu wa taala urang sasarengan beserta beliau atau di mantenan dina surga Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin.